warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Kenapa mengenali Abi yang hanya Ustaz di SDN Segeni 03 kelas 4. Di dia Abdi geus maca buku nu judulna Putri Ayu Kurniawan. Penerbitna Kiblat, penulisna Dahma Mudyadi. Zaman baheula pisan jaman sastrawan Marisa ngomong, Putri Ayu Kurniawan anu sakitu geulisna, sakitu endahna. Tatak kuligahnana anu janten Ibu Rama. Putri Ayu Kurniawan teh putri hiji-hijina Prabu Raja di nagara Ukur Catur. Mimitinana nyi putri ngarasa reueus yen dirina loba nu nikahayang. Teh kan geula mah jadi bingung sorangan kumaha carana narima kaloba. Nu datangna ti Raja putra Makuta saudagar nu berat-berat jeung sajagana. Atusna nyi putri nganyiankeun sayembara sing saha bae anu bisa nyukeun pamentan nyi putri tan wande bakal jadi salakina. Ari pamentan teh nyaeta kudu mawa peujit leungit sapanduk jeung uteuk tong sakaso kacaturkeun ki Mandahong, hiji raja wanara ti karajaan Telungkeun. Nyi putri moal bisa nolak, nyi putri neangan akal, moal aya nu carigana nyi putri teu dicarigaeun. Ibu muslihatna nyaeta kalengitan cincin pusaka anu rakakeun Mero Cai Talaga Biru. Bangsa wanara jeung Ki Mandahong neangan cincin nepi ka ileupna. Sangkan nyi putri teu tulus jadi pamaisuri Ki Mandahong. Talaga Biru diganti ngaranna jadi Talaga Monyet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.